Bingung gitu kita buka duit jaba awewe ngarurusuh hayang kawin deui ayeuna mending kene ka warung ulah nganjuk kopi dugan we dibere nganjuk atuh kasbon. Duh, ieu teh meguan warung teh. Eueuh nu meuli, rajan aya nu meuli ngaranju. Tah ada warung ya enak ini jeung ngopi mah. Capek juga poe nagihan we. Ngopi heula tuh ka warung. Punten. Mangga bade mesen naon? Ceu hoyong anu tiis ceu hiji sareng roti una we 2. Cari gedenya ceu. Kumaha kada pantasan? A few moments later. Enggak adil leuet. Maria teh jualan naon kitu, peda asa sering ningali liwat-liwat ka dieu. Nah teh hareudang teh. Si mat sanes tukang naon ieu teh, ieu mah ieu tah wih di kampung eta tah anu di Tonggoning. Wih nagihan saalit. Udah sok aya nu nambutan artos, ari di dieu mah da teu acan, di dieu mah teh acan anu nambut gitu. Beda ieu kawasan sok enak we ning pamiluat-liwat teh. Kanggo ning isi teh kanggo ngopi gitu. Menawi kumaha kitu teh? Oh, kosi Pak, mun atuh sok dilajeng deui ngaleutna abi bade kalebet heula, bade beberes. Aduh. Geus maju ka burit ieu euy. Cek. 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 Atas A. Atas cek ieu. Nanti sareng rotina janten sabaraha nya. Bade teras deui Pak, ieu teh bade nagihan deui. Sabaraha cek? Oh iya nya, minuman sarang roti 10 ribuan A. 10 cek. Oh, atuh. Cek atasna. Abi bade teras wae. Oh, nya ieu cek. Bilihnya ieu mah di dieu, bilih aya nu kapepet lah gitu, peryogian artos gitu. Ieu aya brosur ieu. Lah tinggal dibagikeun we. Bilih tah bilih aya nu peryogiannya cek. Bilih bade nambut gitu. Da limit nama dugikan 20 eta teh. Naon nya cek? Mun kitu mah, naon cah? Heula tunda we di warung bisi aya nu butuhan brosur. Buka kitu ieu warung teh. Buka juga nama we teh. Neng, Neng. Mangga, baru aya maneh rek naon maneh ka dieu rek nganjuk deui. Dafana paling nganjuk. Jika tulah kopi jeung udun heula. Daripada nganjuk mah mending kene ieu. Nginjem ka kosi Pak aya brosurna ieu. Brosur, ayo ka saminjemna. Cih paneta aya nomerna teu kadem kok kumaneh. Oh, eta aya. Atuh geura nginjem ulah sakalian HP-na yeuh. Dan urang bawa pulsaan nih. Itu dah segalasan. Ya tuh. Tah heulah dieu we heula ayeuna mah. Aduh, iya. Ya, ada euy. Geus pin enggak? Yuh, di HP naon di disada. Halo. Ieu lah sareng kosi Pak. Atuh abi bade nambut lah ka dieu we datang ka warung tadi nu nyimpen brosur nih. Warung. Warung anu mana, Kang? Duh, udah habis seueur nih warung teh. Anu abi nyimpen brosur masa teh di warung si Ece anu sisi jalan sanes. Oh, ngon atuh. Kayak meureun abi kana tabuh opatan meureun ka dinya teh. Antasana di dinya teh nya. Mohon siap. Yuk. Aduh, aya wae jam make pinjem duit wancik kieu. Duh, ieu teh ngawur ngan 2 lauk nage. Aing mah be aku hama ku sero. Kanyahoan deui eta. Duh, ieu teh mending meuli deui kitu melak. Da duit di mana deui? Pinjem ka mana nya? Lah, indi teh heula neangan injeumeuan.
Duh, ieu teh neangan duit ka mana nya aing bingung. Naon ieu juga brosur. Tah, ieu mah jika brosur minjem duit. Butuh pinjaman, hubungi nomor di bawah ini. Posipa Carkon. Yang ada kontaknya. Tah, aya tah. Kerja jalan gitu ya teh. Ini nelpon di segala saha tuh. Cih, tapi koek itu. Oh, kacamata. Ada ya nomor anyar. Halo, assalamualaikum. Halo? Ieu rada sareng Kosipa. Mohon ang leres. Abdi sareng Kosipa mohon. Abi bade nambut acis tiasa teu ayeuna. Apa enjing? Oh, bade nambut. Aduh, ayeuna sonten paling ge abi bade ka warung heulang ke teh. Paling ke abi tos di warung panginten abi kadinya. Mohon, wa-akeun we alamatna. Tah, mohon gitulah. Bade nambutna sabaraha kitu bisi abi teu kaleresan teu nyandak artosna. Apa bade di TF we artosna mah ta? Ambil rada enteng gitu. Mohon. Mohon atuh. Sok Sherlock we nya, mohon. Mohon, waalaikumsalam. Dulu eta jam geus aya we nu minjem duit. Heh. Geus aing nagihan heula ya mah. Menang. Aduh. 5 kali kieu geus nyari leugeun. Iya geus kolot aduh. Maneh mah cicing we di imah urusan pergerakan teu kesel ieu cicing we di imah. Duh eta geus ngomong kitu sok bau-bau ngajak liburan keneh eta teh. Aduh. Jih eta pergerakan kumaha urang bieu tas push up teh menang 5 kali kan. Ieu geus nyari leungeun nih jadi dieu heula. Kade dilanjut. Enak. Yo atuh da urang mah di imah teh kesel beberes we jeung beberes urang yang meuni hayang liburan tuh kawas batur mah geus liburan ka ditu ka dieu urang di imah keneh wae. Hayang liburan neng. Atuh kelah gampang eta mah da urang ge geus rada suntuk teh di imah teh. Kelah tanggal 30 Februari lah. Tanggal 30 Februari. Atuh bener tapi maneh ulah bohong ka urang geus atuh urang mah ek nyaho heula engke maneh mih dahar. Dah aing pamajikan teh aya-aya wae hayang liburan sagala gerakan teh boga duit. Aing ek nolak da. Sieun nih mesti diteke. Keluar heula aing mencari udara segar. Wah duit euy. Tah. Limus euy, aing keur eueuh duit, ngajual limus batur we gitu euy. Siapa? Aduh. Geus leuseuh euy. Itu mah geus meunang euy. Kebon sampo mah geus dicaangan. Luput geus loba ieu jeung marab embe aing mah. Gantar eueuh itu euy. Nah kitu. Naik we tuh. Ready? Ingat. Ongkoh juragan tapi ieu teh digawean segala kusorangan. Cih. Aing teh salah didengean. Sora aya nu ngagorowoh euy kana tangkal limus di ditu. Ieu mah barengan limus aing keur leubeut pisan. Wah aya nu nyolong. Ieu mah kudu ka ditu euy bahaya. Cih. Ning ieu tangkal limus aing aya nu nyolong. Hei. Mana ieu ngeunangan dieu kan dapat tangkal limus? Iya, Ang. Arek eta nyandak eta limus. Duh. Lumayan nih yang dijual. Limus ek dijual. Kan itu limus aing, cek. Naik dijual sih. Aduh. Bos aing cocok teuing subuh kalau sapotong ca aing ge. Jung geura balik yo aing ka lagi rujit teu na yo bisi dilaporkeun manten ka polisi jung balik. Balik jung balik. Nya. Aing mah limus hiji-hijina ditolong deui. Aing
Rada jongjong eta nu maling-ling geus balik. Ah aing ge balik jongjon euy. Ah sia sing ieu sing nepi ka asak limus jual ku aing euy. Punten. Tuh gosipan geus datang. Mangga aja deh ah. Sok di dia. Baralannya. Oh nya siap aduh. Duh, ieu teh asa hareureung kieu nya. Duh, Panas poe itu dah. bayeung yang teh. Manawi kumaha ieu teh? Bade periogi kumaha? Jadi kieu tadi depan ninggal brosurnya. Kalau resan pisan bade nambut acis yang budal nikah da bongana si Neng itu ngarudu suhuai nikah. Kalau gandeng Bade nambut artos. Oh, periogi sabaraha kitu, Pak? Aduh, meureun modal nikah meureun rada badagnya. Di kalasan artos nu tinggal sabaraha ieu paling oge 20-an paling oge teh. Kumaha tuh ieu teh? Pinjam nanti loba dah yang ngapong deh. Gampang lah diusahakan. Soknya orang mah mereka jaga sokanya bro. ya sok. Nambut sekieu we ya. 15.888.550 perak. Rasa kitu we lah, malageng-ageng. Seueur pisan naon 15 juta. 15 juta sabaraha? Penyebutanna kumaha tuh nya lamun misalkeun di transfer wae nya. Tapi wayahna ieu angsuranna kedah lancar soalna aduh kumaha nya da seueur nu lain ge nu periogi nih. Pinten we kana rekening atuh nya ami enteng mah. Sok we sebutan rekeningna engke ku abi langsung ditransferkeun. Sok kedua kana BRI 00112233. Oh nya siap. Tak atos dikintunkeun lah coba cek we ah. Aduh ayeuna da abi malam ini da aya deui kaperiogian ka tadi teh aya nelpon deui duka saha eta teh. Ya, nuhun ya. Oke, Siap. panginten abi ka dieu unggal dinten Rebo meureun nya. Oh, nuhun. Nuhun ah. Siap. Salam. Jadi kawin euy. Balik ayeuna mah heula. Kawin. Sesuai titik lokasi ya teh. Tapi ieu mah biru nih imah teh lain hejo. Ah, meureun imah kolot anak ninjeumna buta warna. Ah, aya meureun. Assalamualaikum. Eta saha euy gandeng pisan? Lah, boko sipa. Oke, tungguan. Aduh, kita si aku sipa teh ya. Nuhun ya, abi ti kosipa, ieu teh manawi teh kursi-kursi acan, bade tatih wae kieu apa? Kumaha? Moal calik-calik acannya. Manawi teu aya dijual kamari. Ya calik di dewe. Pokoknya tuh, sok. Manawi abi teu bade nambut 3.885.005 perak aya teh sakitu. Kaleresan saldona teh aya keneh ieu teh. Cuman meureun ditransferkeun ditransferkeun. Aya nomor HP atawa BRI. Teu gaduh nomor M-banking nagen hoyong cash wae lah. Meh langsung dipeserkeun ieu teh. Oh atuh ke like cash mah. Panginten meureun ieu teh tos ngitungnya. Duh payah na ngitungna ya da moal dibijil nya. Soalna bisi ngajoak ningali aci seueur. Jadi di dieu dipiritnya ngitungna nya. 1 2 3 4 5 juta. Nah, sakieu. Ya, Ha. Wayana ieu angsuranna kudu rada lancarnya. Soalna ieu ningali kaayaan bumi siga kieu aduh hawatos bisi teu kabayar ieu. Kayak mun teu kabayar bisi digaskeun ieu soalna ka dieu ku barudak ka dari ieu. Oh nuhun atuh siap da lancar aya tos makan abi teu pebisnis nuhun ya Oh nya atuh nuhun nya. Ieu Engke abi ka dieu dinten Rebo meureun nya. Ayeuna da abi aya panggilan deui wayahna. Yuk, siap Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
aing balang sakna aing. Satu eta ieu. Aduh. Tah, duit geus aya euy. Ka pasar lah meuli lauk 5 kilo mah. Mana ya yang ngan. Aduh. Ih, saya ka mana teh mamawa jarigan eta. Naon eta sina? Duh hampurannya teu kadempo. Ieu teh lauk kan tas di pasar meuli lauk. Jir. Coba duit maneh oi. Teu meuli lauk meni kuat sajarigan kitu. Manawi geura aduh. Manawi. Urang yang menang nginjem ti Kosipa ya. Teu bisa nginjemkeun ieu ka maneh. Di Kosipa. Oh, geura maneh aya nomerna teu? Urang minta ya duh. Pamajikan ya yang liburan segala aing aneh-aneh wae. Geura. Manawi sebutkeun nomerna. Duh gaya pisan mah naik liburan. Pan heueuh duh. Yeuh sok tah nomerna. Sok. 0856 005 002. Geus nya, urang ek balik yeuh, ek Oh, melakeun jing. lauk. Oke, siap. Nuhun. Kosipa oi. Cek direcang langsung halau di dia. Kerusuh-rusuh teh. Geus ngagaleng jama aya nu nelpon deui. Halo, Assalamualaikum. Halo. Pak. Ya, laras teh sareng Kosipanya. Ohon laras ya sareng Kosipa. Oh, ini abi bade ieu nih yang nambut Acis lah, Priyogi. Oh, bade nambut artos. Oh, ohon. Ya sapami ayeuna ieu ka bumi. Ohon atuh antosan 5 menit tapi kadinya. Ya, siap Pak. Siap. Ohon. Yuk. Yuk, Waalaikumsalam. Sih. Menang cenah duit jam healing. Ya udah ongkos ka majikan teh. Aya di wae nginjem duit atuh geus burit kieu ge bae hujan di aya. Iya, titik rumah nama. Eta si bapak napa? Punten, sampai nelpon. Oh, mohon yuk. Laras sareng Kosipa. Ka dieu atuh heula ka dieu. Calik di dia lah ya. Abi lesing tinggal we atuh yuk ceket kulit. Acuk hideung kantong kieu. Mohon abi Kosipa laras. Aduh, ieu teh. Ini hareudang kieu abi ti anjing meuni teu eureun-eureun ieu teh, seueur nu nelpon nih. Seueur anu nambut. Tuh ka info ti mana itu teh aduh. Duh, cari kios ieu. Mohon sok mangga. Ya langsung we lah nya. Abi teh Priyogi Acis nih gitu dah. Pamajikan yang hoyong healing cenah jiga batur aduh. Kalah pusing yang kena sirage. Mana we lah bade nambut. Nah, 2 juta we lah teu seueur-seueur nih bade ka dinya entak ka taman di dinya caket. Healing, ari healing mah tuh awas liburan meureun ulah tingulang healing liburan gitu bahasana 2 juta duh kela ieu teh 2 juta teh asa nama duh tinggal 2.000-an wios ieu tadi soal tos ku batur nih Ya wios lah. nya ke cuang hitung heulanya Ya, sok. 2 juta tah yuk artosna pamik kitu mah meureun angsuran meureun dinten Salasa 2 juta mah saalit ngan 30.000 asa dinten lah siap, gitu siap, seminggu siap. sakalinya mungkin nama titipkeun biasa dirinya napalangnya Siap mohon. nya da abi ieu tos sonten ya duh coba lapar itu nih duh Oh, bade atuh. euy deui nya Duh, punten ya duh. Mangga. ayo Bang Siap, Pak. Duit geus mana? Cung bejakeun aya ka pamajikan. Aduh, Oi, naon? Ya. Gerame dituna tadi mah. Nah, aya naon gura-gura mani gandeng batur makar masak. Ya, sabar atuh neng sok suntak-sentak gitu tuh man ya pancena maneh hayang healing teh acan duh liburan sagala ya urang geus menang duit nata. Tak kitu atuh tuluy ngomong ere kan ese pisan diajakan tiba heula tegas atuh nama abi ek masak kanggo aa kelantosan. Kawin, euy. Ieu teh modal jang kawin geus aya nya. Tinggal nempolakeun Google euy, bisi kurang. Modal nikah. Ieu modal heueuh kurang keneh cek aing ge. Aing kudu kumaha teh nya. Ahaha. Selot ulah euy, lah sugan we tuh WD kali 500. Cepeh heula euy lah ajaran sugan we. Tah nya cek aing ge naik lah.
masang di cepet euy. Nya cek aing ge tah naik di heueuh. Masang deui lah cepet. Eta sekitar 3 heueuh naik deui. Jadi main kawin Tah duit aing nambahan jadi 16.100.000. Ayeuna pasang we kabeh lah aing mah tanggung. Sok tah. Sekitar anjir. Lah aing mah kudu kumaha ieu kekalahan. Ieu mah gagal kawin aing. Ini masih neng marah besar. Kumanya bebejana ke si neng euy. Telepon dulu lah. Cih, nah iya si Ayen nelpon. Halo, kumaha? Halo neng. Kumanya nyebutna ieu teh? Duit TCF. Hah? Duit beak. Nah dipake naon? Manya 15 juta beak sapoe. Pokoknya nama CF we acis teh. Kumaha tuh ieu? Wah, geus putus we. Putus. Neng. Ih, atuh neng. Ieu teh. Duit hilang. Duit. Ieu euy beli ieu. Yang ngaranna ieu. Tukang warung lagi keur ceurik nih. Teh kunaon ieu? Jajan ieu. Orang kata jadi kawin dan duit ngabeak ku si Si aing daripada tinggal kawin mending kena ka urang ieu teh doh. Pakaya loba ieu teh embe loba ieu mah. Tinggal daek kena. Mana ke hayu? Ayo tuh lah Kang tuluingan undangannya ke tukang cetak. Aduh ieu teh ngabagikeun undangan enggeus tinggal hiji deui euy. Ka kurut mantan maneh si Beo. Di mana ieu di Lando? Heuh, nan kalana. Ieu teh lah. Aku kaya. Berek nanti undangan. Iya, undangan. Cih, baru mantan maneh teh. Ya mah gelo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.